Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji urang panjatkeun ka zat Allah Rabbul Izzati. Shalawat urang curahkeun ka haribaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulia para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar daripada guru urang almarhum al-Maqbul, anu ku kaula sangat dihormat pisan. Kula geus janji jeung Abah Haji Nurjaya, kula mah hadir doang, tatari nama moal asup-asup acan dek dikobong bae. Numan tak janji moal asup, tadina moal ngomong ieu isin jasa majelisna can anggeus eta. Mantakan jelema nu tari heula asup ka dieu teu baroga ka isin, termasuk panitia na Kiai Jamal. Lamun kula dijadikeun panitia di dieu moal daek ngomong samet ge di dieu, kunaon isin can anggeus. Tapi insyaallah betapa luar biasa gagahna panitia urang kuari, terus ngahimbau ke seluruh para alumni jeung sabajabana ieu mah asana ku Kiai Haji Thoib besan kula ge anggeus ieu mah. Lantaran lamun urang memperhatikeun, masya Allah, kula kamari ditasken tanya aja Jamal katasken kan, di Tashkent ya ibu kota Uzbekistan, Jakarta na lamun diurang. Ternyata aya wali agung anu sudah sangat luar biasa. Didinya aya wali anu disebut Syekh Suhrowardi. Masya Allah luar biasa. Tapi kula bingung kok Imam Suhrowardi aya di dieu. Terus kula nyiaran, sedengkeun sanyahok kula teh ya Imam Suhrowardi pendiri daripada Thariqah Suhrawardiyah ieu aya da di India. Ternyata Syekh ieu teh ya anu aya di India anu sangat luar biasa, pendiri daripada Thariqah Suhrawardiyah, ngabogaan murid anu sangat agung anu ngaran Syekh Sihabuddin. Kemudian Syekh Sihabuddin ngabogaan putra anu sangat pohara, dikirimlah ke wilayah Uzbekistan. Ieu di Uzbekistan nyebarkeun Thariqah Suhrawardiyah anu ngaran Syekh Zainuddin bin Syekh Sihabuddin. Ya Allah, hebat amat, sangat luar biasa. Begitu terus kukula ditelusuri, ternyata ieu teh muncul di India anu ngaranna akur ke jeung Syekh Zainuddin. Masya Allah, Syekh Zainuddin bin Ali ieu nu sangat pohara. Kemudian boga wafatlah, boga anak teu kabeja. Kemudian lahirlah anak tadi
incu berarti ngaleungit kos Haji Jamal besok ngaleungit incu Syekh Zainuddin teh ngaleungit. Masya Allah kukula terus diteliti horenganan akur jeung Ki Jamal barang dipariksa ari Ki Jamal mah aya di Marangda tuh Syekh Zainuddin boga incu teh puhara luar biasa. Begitu datang deui ka India belegedeg jadi ulama gede puhara ngarana akur jeung bapak kolotna Zainuddin kan. Masya Allah. Maka ieu begitu tebe nyana mengarang karya kitab anu sangat populer di dunia sampai datang ka urang ka dieu ieulah kitab Fathul Muin karya Imam Zainuddin cucu daripada Syekh Zainuddin bin Ali. Maka diberilah gelar Zainuddin Sani, kemunculan Zainuddin kembali. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyampe ka urang ieu teh Syekh Zainuddin anu sok populer deui disebut Mahdum, Syekh Zainuddin Mahdum, atawa sok di populer deui Syekh Kanan Zainuddin, atawa populer deui Kanan Mahdum Zainuddin. Ieu anu sangat populer ayana di India Selatan. Belah mana kiai eta deket Selak Jengkol ieu teh India Selatan di wilayah Malebar. Maka di perkampungan Ponani lain Emponani, Ponani di wilayah India Selatan. Di dieulah Syekh Zainuddin mendirikan masjid anu sangat luar biasa. Maka ketika terjadi anu pohara kaget saantero wilayah Malebar karena datanglah ulama besar kadinya tia Ibnu Hajar Al-Haytham, Ibnu Ziyad datang. Ternyata ia adalah guru-guruna waktu keur mondok Imam Ibnu Hajar teh nyaeun ieu incu kiai gede nyumput tawadu luar biasa. Masya Allah percis be kos Haji Jamal tawadu luar biasa. Boga hiji ge ditongtot-tongtotkeun tawadu Gusti itu agung tegas Imam Zainuddin sangat, tapi tawaduna beuh populer pohara. Tah ieulah anu kurang dikaji. Kitab Fathul Muin adalah karya ulama besar. Muncul Imam Zainuddin bin Syihabuddin di wilayah Tashkent, di wilayah ieu teh Uzbekistan. Muncul di India Imam Zainuddin cucu daripada Syekh Zainuddin bin Ali anu sangat pohara sehingga bergelar ialah mustajabud dakwah. Sarua memegang toriko Suhrawardiyah. Masya Allah nyekal toriko Suhrawardiyah. Maka Imam Zainuddin ngomongkeun murid-murid kaula anu henteu ngahijikeun ilmu fikih jeung ilmu tasawuf ieu moal bisa mabruk ka ilmuanana. Masya Allah moal bisa mabruk ka ilmuanana. Hartina tetap dibere ngan moal dibere caang anu tadi cake aspuri ngabogaan center dasar luar biasa. Tuh hadirin waladirat rahimakumullah, begitu terus ku kaula dibaca pergerakan Syekh Zainuddin anu sangat pohara luar biasa, pohara terus be. Masya Allah ieu percis perjalanan ke jeung guru urang Al-Maghfula di dia Abah Usuh. Tuh hadirin rahimakumullah, Syekh Zainuddin ieulah anu sangat luar biasa sehingga di wilayah Al-Malebar diangkat sebagai hakim agung. Tapi sanajan nyana sebagai hakim agung tetep be lempang suku bae nyana mah henteu naik mobil.
bejana baju nageh kadang-kadang jinjet make baju make kaos nageh kadang-kadang geus bolong kaos nageh akur teh jeung guru urang percis kan. Masya Allah kababayang be gula lamun keur dikobong guru urang kotorak beka masjid baju nage jinjet henteu kos Haji Jamal nang neriska beuh Masya Allah kabayang kukula nu kadedelekeun datang ka ayeuna teh ya guru urang teh ya ieu bajuna teh ya kaosna barolong Masya Allah ieu teh dudukeun ku kesederhanaan anu sangat paham cicing be di masjid ngeluk be Masya Allah iya kan akur jasa jeung muridna Kiai Jamal lamun keur kali batu utang cicing di masjid akur ya Allah matakan sang guru Syekh Imam Zainuddin ngomongkeun siaran sanggeusna cicing di imah ulah cicing biasa terus nyiaran guru anu bener-bener kolnya ieu teh ngaberesan kolbu sebab tadi kori orang geus ngomongkeun ieu moal aya nu salamat ilaman atallaha biqalbin salim hanya anu kolbuna salamat lain ilaman atallaha bipikhin azim lain atau binahwin azim ketika orang diberi anugerah ku Allah ilmu nahu hijikeun ke jeung ilmu tasawuf ilmu fikih hijikeun jeung ilmu tasawuf ilmu naon be hijikeun jeung ilmu tasawuf insyaallah orang diberi berkah karena ketika orang terus selalu mengingat Allah bakal makin merendah diri orang karena orang teu aya nanaon di hareupeun Allah Subhanahu wa taala lamun urang kahalangan henteu ka Allah ngukurna ka ustad-ustad ka kiai-kiai pasti bakal kataker bae urang ngomongkeun kataker saeta ka ukur saeta akhirna kiai jadi tukang ukur jelas atuh sarua jeung calo berarti kan tah ieu lamun kiai nu sok naker-naker ngukur-ngukur kailmuan batur ieu kiai calo berarti mantakan ieu murid daripada guru urang al-maghfur lah ieu lain tipikal calo lain tipikal tukang ukur urang nuturkeun guru urang semakin menunduk di hareupeun Allah Subhanahu wa taala sang guru urang di dieu sanggeusna istiqomah mencari guru mursyid terus kasababaraha kiai datang moal dibejaan ulah nyaho hiji-hijina nu pernah didatangan ku guru urang al-maghfur. Kemudian sampailah ka Cilongok ka abah kaula set kakarak datang langsung digerokeun ku abah kaula sub sia mah ulah ka dieu ka ditu sia mah ka Cidahu berangkat ulah ka dieu sia lain bagianana ka ditu ka Cidahu geus berangkat tak guru urang al-maghfur lah di dieu ka Cidahu teh ya ieu atas parentah al-maghfur lah abah sepuh di ditu mantakan terus datang ka mautna ngahadam diri itu di Cidahu sanajan mabrur jeung sanajan masur guru urang di Cidahu al-maghfurlah Abuya Dimyati ieu dina thariqah Saziliyah tapi mere ka guru urang mah di dieu lain Saziliyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah kunaon perintah di Cilongok eueuh nu nyaho kan ciri na ye Masya Allah ieu lamun hawalan teh sok aya hawalan tek be dikirim be mencit hayam kemudian terus diwekeun ka santri hawalan ulah sok dikiriman ulah bebe jaka sasahanya hawalan tah sagede al-maghfur lah di dieu guru urang gede luar biasa nyekel thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Abuya Cidahu pohara luar biasa ngayakeun hawalana susumputan ari Ki Jamal beuh Masya Allah aing duk manakiban aing duk hawalan pohara luar biasa ngaca ka guru urang di dieu jelas
mantakan iyalah ulah sampai surem urang teh ya yuk senterkeun ku urang teh ya melalui urang siaran senterna seperti guru urang di dieu Al-Makfurlah mencari guru teh terus ampleng-amplengan datang ka sampai dituduhkeun ulah ka mana sia maka ditu nyahueun di ditu di Cidahuna mantakan ieu lah nyekel Qadiriyah wa Naqsabandiyah ulah nyaho murid daripada guru urang Al-Makfurlah di dieu nu diturunan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah aya nu jelas lain Ki Jamal nu jelas lain Ki Jamal murid dicaringin di dieu anu boga Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah langsung ti guru urang di dieu ieu teh ya Al-Makfurlah ulah nyaho kiaina si A si B na nyaho pula. Masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah mantakan yalah pergerakan di dia akur di ditu kejeung pengarang karya kitab Fathul Mu'in Zainuddin anu disebut Zainuddin Sani mudah-mudahan mustajabu dakwah di dieu pun mustajabu dakwah mudah-mudahan terus Imam Zainuddin baheula berdoa dan berdoa insyaallah sampai ka dieu muncul kembali para ulama-ulama seperti guru urang Al-Makfurlah amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal alamin insyaallah guru urang bakal melahirkan terus cucu-cuna keturunanana ieu mustajabu dakwah anu dimabrukeun elmuna ku Allah Subhanahu wa taala insyaallah bakal muncul kembali anu seperti Zainuddin Sani kemunculan Zainuddin Salis kemunculan Zainuddin Robe sampai terus be ieu sampai datang ka ayeuna di wilayah Fonani ieu teu pernah terputus daripada keturunan itu insyaallah keturunan guru urang pun moal terputus dimunculkeun ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan kabeleteran ilmu daripada guru urang ini sehingga dibere kamabrukan jeung kamangpaatan ilmu amin ya Allah ya Rabbal alamin tah ieulah anu di wilayah dataran daripada India terus ka beulih dina Gujarat kemudian ieu teh benua India anu nyambung kana benua anu sampai ka Madura ieu teh Samudra Pasai nyampe lah ka urang di Aceh ti Aceh terus ka Palembang ti Palembang datang ka ayeuna ieu Imam Zainuddin Al-Malebari diperkirakan lahir tahun abad ke-8 8 Hijriah geus berarti wari tahun 1400-an berarti geus genep ratus tahun geus genep abad seiring kejeung lahirna wali songo di urang mudah-mudahan urang kabehan kaberkahan ku para wali-wali Allah ku para guru-guru urang mudah-mudahan kembali terus dimunculkan para ulama-ulama amin ya Allah ya Rabbal alamin ketika terus urang diperhatikeun sang junjunan alam ngomongkeun ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha betapa pohara luar biasa ucapan sang junjunan ketika khalifah kaopat Sayyidina Ali karramallahu wajah ibu kota di Madinatul Munawwarah dipindahkan ke wilayah Irak ternyata Irak dikelilingi oleh 8 negara maka Islam terus berjalan ke berbagai boleh ditu ke Eropa sampai terus ke Afrika boleh diuna terus ke Asia melalui jalur sutra di Iran kemudian Turkmenistan kemudian Uzbekistan kemudian Kirgistan adalah wilayah dataran Cina kemudian Gujarat ya guys masuk wilayah India sampailah datang ke urang ke Pulau Jawa alhamdulillahirabbil alamin tapi kehendak Allah anu sangat luar biasa per 700 tahun baheula muncul Iskandar Zulkarnain sanggeusna Iskandar Zulkarnain 700 tahun lahirlah sang junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah lahir Kangjeng Rasul Islam di jalur sutra ieu teh dihancurkeun ku bangsa Mongolia maka lahirlah sang pejuang anu sangat luar biasa
Timur Leng atau Amir Timur anu sangat dahsyat kembali membangkitkan keislaman, anu sangat bahara dilanjut ku cucuna Ulugh Beg, tapi nasib kembali di wilayah jalur sutra dihancurkan ieu teh ku Uni Soviet, sehingga seluruh pondok pesantren dibantai, dihancurkan, masjid-masjid dihancurkan, datang ke ulama kiai dibunuh. Di Uzbekistan aya gunung ini disebut Jabal Ulama, disitulah dibantaina para ulama-ulama, sehingga wilayah anu baheula melahirkan waliun min auliyaillah kutubul aulia, wilayah anu melahirkan sang ulama besar, datang ke ieu dua generasi bodoh tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Geus eueuh terus be, masya Allah, sang junjunan alam mengucapkan pejuang Islam bakal dibela di wilayah dataran timur. Seluruh ulama jeung para wali ngaistikharah timur ia adalah Indonesia saat ayeuna. Masya Allah, ternyata seluruh dunia kuari berkabung kehilangan para ulama-ulama. Jejak-jejak daripada ulama-ulama salaf sudah dibantai dan dihanguskan, nu masih aya kuari hanya di Indonesia. Masya Allah, orang kabehan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Kula nu mantak ngomong kos kieu, nu ngawal kula kamari menembus 4 negara itu adalah tentara rahasia Rusia. Tentara rahasia Rusia, Syekh Sodik bin Syekh Yusuf, 5 tahun katukang wafat di wilayah Uzbekistan. Ia adalah ulama besar di Kirgistan sampai datang ke Eropa eueuh nu teu berguru kadinya. Ketika dibunuh, Putin memerintahkan supaya menyelamatkan Syekh Sodik bin Syekh Yusuf, maka di pasukan khusus ieu teh jang nyalametkeun, nu mimpina tim penyelamat ieu adalah Pak Kahroman anu mengawal kamari kaula. Masya Allah, ketika kaula nyeritakeun tentang pondok pesantren di Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa, wabil khusus di Banten, ieu langsung Pak Kahroman menelepon daripada Presiden Turki Erdogan dan Presiden Rusia Putin, sangat luar biasa. Ulah loba ulah gandeng urang bae nu nyaho Putin ieu dirahasiakeun seorang muslim tulen, istrina adalah seorang muslim dari Uzbekistan. Tah ieu sehingga anu sangat pohara kula ngajelaskeun sejarah-sejarah anu aya di Indonesia bil khusus di Banten. Tertarik Erdogan ke jeung Putin mengundang kaula pada saat itu supaya datang untuk ngajelaskeun tentang sejarah karena ndek dikembalikeun. Ieu karena hilang nah di dunia tinggal aya di urang, maka ieu pertahankeun pondok-pondok pesantren. Pertahankeun pondok-pondok pesantren. Erdogan kuari ieu adalah penanggung jawab pembangunan seluruh masjid-masjid, pondok-pondok pesantren, jeung ieu makam-makam para wali-wali Allah Subhanahu wa taala anu didukung ku Putin. Ngomongna tidak akan kembali kemajuan Islam kalau ini makam para wali-wali dibiarkan. Matakan yuk urang hirupkeun deui makam para wali-wali, hirupkeun deui majelis-majelis taklim, hirupkeun deui pondok-pondok pesantren. Ieu masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, masih loba keneh nu dirahasiakeun anu sangat bahara. Ja urang mah bari bahasa Sunda ieu moal nyararaho tah ieu karena ieu adalah tentara rahasia anu sangat luar biasa. Bakal aya kunjungan-kunjungan untuk kembali meneliti, ialah anu disebut perjuangkan Islam di dunia. Bakal naku urang hanya di dunia pesantren salaf tinggal aya di urang kuar. Alhamdulillahirabbil, seluruh jalur
sudah hilang pesantren salaf. Padahal lahirna pesantren salaf ieu kabeh ti ditu. Di Irak sudah tidak ada pesantren salaf, apalagi di Iran seluruh ulama-ulama anu di luar daripada Syiah dihancurkan. Masya Allah, kulam ngalengis ketika neule makam Imam Ghazali nyana alasana hancur oleh gempa. Ketika kaulan ningali makam Imam Muslim sudah rata, tidak ada bekas, hanya di dieulah dulu Imam Muslim dimakamkan, geus eueuh tunggul-tunggulna acan. Mereka beralasan dihancurkan oleh bangsa Mongol. Geus teu alalakur nu ieu ku gempa, nu ieu ku Mongol, nu ieu ku macam-macam, padahal mah kunyarana dihancurkeunana. Masya Allah, maka mudah-mudahan wari pergerakan daripada Pak Kahroman kejeng Erdogan kejeng Putin ingin kembali membangun seluruh ulama-ulama di dunia. Urang doakeun mudah-mudahan ieu cita-cita terwujud, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah urang ke jaga sugan ku Allah di nasibkeun urang bisa ziarah ka Imam Zainuddin Al-Malebar di wilayah Malebar, India Selatan, di perkampungan Fonani, di pinggir masjid itulah Imam Zainuddin disemayamkan. Masya Allah, ieu bakal akur perjalanan kejeng akhlakul karimahna kejeng guru urang Al-Maghfur lah di dieu. Mudah-mudahan urang kabehan kabeteran ku kaberkahanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dicukupkeun sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna, mudah-mudahan urang dibere bagian ku Allah Subhanahu wa taala, urang bisa membentengi kolbu urang sehingga kolbu kabentengi melalui mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wa fahman safiya bi barakati syaihina al-mujiz al-maghfurlah Abah Usud bin Umana. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wa fahman safiya. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.